Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi anu mulia, para wargi anu bagja, alhamdulillah dina waktu ieu urang tiasa patepang deui simkuring asep isan ti cahaya ilmu ngadugikeun salam silaturahmi kanggo wargi sadayana. Mugia urang sadayana sapapaosna aya dina kaayaan damang sehat walafiat sareng aya dina ridho Allah sapapaosna amin. Dina dinten ieu insyaallah simkuring bade ngadugikeun salasawios nyaeta salasawios carios anu judulna Nur Muhammad di Eropea ku Bapak Yus'er Ismail. Wargi anu mulia, rengse salat asar ngadua saperluna tardi terus ngalange di buruhan tajuk nyaeta tajuk leutik sisi sawah di lemburna buruanana lening loga tadi samemeh lohor Abah Sudira geus sasapu jeung didingih didinya kembang bakung ditetekan dan daunan anu gararingna buah arum manis ditigasan dahan anu haradapna caraang lenglang ayeuna mah plung-plong pamandangan ka sawah anu upluk aplak jeung pakebonan anu manjang tonggoheun sawah. Tapi kamana ari Abah Sudira teh becan tembong bae buah sarua we jeung sejen katungkulkeun teuing ku panen di sawah. Nya di pasawahan teu reuteum kunu paranen kolot budak awewe lalaki siga nu paheula-heula ngarit jeung ngagebot wargi. Di sakimulingan maranehna karung di eusian gabah ngajajar nungguan di kilo jeung diakut kana truk kituna teh bangun anu henteu aya eureuna peuting oge geuning mani rame di sawah teh tenda-tenda diadegkeun pakakas pusuk pasak sareng saling kompor kartel panci dibarakel ku masyarakat teh lamun bisa mah meureun ulah sarare maranehna teh siga anu paudag-udag pagancang-gancang ambuing hadiah dunya kitu cek manehna tardi ngagebeg basa kareret di gireuna aya nu ngajanteng. Abah Sudira geus bersih di sarung di kopeah baju koko sengit minyakna japaron meleber tayoh nama bebersihna di pancuran anu ditukangeun tajuk wargi. Alto salat apa ceuk Abah Sudira mohon tipayeun tadi antos sudah teu aya wae Abah mah tardi nembalan siga nu ngaranna ka Abah Sudira. Nyaeta Abah teh kabagian derep di anu rada anggang mata tadi teh warang bapak komitos patos namanya aldan bae. Abah Sudira siga nu nganglu Abah salat heula rupa tardi unggeuh bari seuri wargi. Anja kalanya urang teu berjamaah kitu gerendengna Abah Sudira samemeh bus ka tajuk. Saditinggal Abah Sudira tardi nyerangkeun deui nu keur darerep cenah loba anu datang ti jauhna maranehna datang rombongan barudak lemut oge aya nu dibarawa beurang peuting ngarit jeung ngagebot saware nompo jarami nu geus dipikeun dileukeunnan deui digebot ngumpulkeun gabah sesa berang peuting kituna teh siga anu bakal terus hirup bari poho ka anu mere hirup geuning ratusan urang anu derep di sawah teh komo ditambah ku anu ngamon meri jeung nu dagang mah tapi ngan Abah Sudira sorangan anu masih di katajuk unggal waktu salat mah ambuing hadiah dunya teu kanyahuan wargi
Abah Sudira geus ngajanteng deui di gigireun Tardi. Abah mah ieu teh bade nuluykeun deui hanca. Ceuk Abah Sudira, ari bapa nah geuning teu sapertos biasa Pak. Nyaeta rada hoyong heula ngalayung Pak, pamilau teh mah Pak. Tembal Tardi bari seuri, tapi sekedar beri oge neraskeun deui lah hanca dikil. Muka bapak masih kena tiasa ibadah seperti itu. Abah mada bisa kita kolotan oge masih siga anu udah kabutu. Malum ari pangabisa abah makan saukur bubur tani Pak. Leuwih nanti wajib teh saukur tiasa tahajud. Lamun siangan teu capek teh kitu oge. Tardi unggah jeung imut basa Basudira amitan. Ambuing karunya teuing ibadah ti ukur Allah kumaha bisana Nur Muhammad nyaangan kana hate lamun ibadah padu wae mah saperti sioro nya punten begaena bersami nya sioro teh pamajikan Tardi apan ari salat teh saukur acong-acongan da salawasna siga anu rusuh wargi geus 3 poe Tardi milu ngadon ibadah di Tanjung Sisi Sawah. Maksud teh tajuk di landeheun sawah jauh kasih jalan mah cenah deketkeun ka walungan nu matak jaran anu ngadon salat di dinya. Ceuk Abah Sudira anu sapopoena ngurus eta tajuk baheula diadeukeun tajuk teh ku Haji Sobana maksudna keur nu karuli di sawah. Baheula mah pan unggal anu karuli di sawah di Sobana teh unggal lohor cenah jeung asal teh sok kataraju heula. Ayeuna mah apan Haji Sobana ge tos ngantunkeun jadi nu karuli teh mimiti marulengkeun ka tajuk. Tungtungna saukur Abah Sudira sorangan. Mangga bade giri ibadah mah teu kedah nyungkeun izin sagala da ieu mah bumi Gusti. Kanggo urang sadayana ceuk Abah Sudira basa Tardi bewejaran mondok moek ngadon ngaji diri ku zikirna rada asih Gusti. Di dieu manggeura insyaallah ti isting trimpa. Nya tadi geus ngarasakeun jemping peutingna. Tapi hate teh asa can daek manteng. Asa teu husu bae pipikiran teh sakabeung ngalayang ka sieuroh. Nya teu bohong pamajikan jeung barudak teh godaan keur anu udag ilmu akhirat mah. Meureun eta oge nu mahalangan Nur Muhammad lungsurnya angan diri. Satitik we cahaya teh ragrag kana mana saalam dunya bakal murumu biar beiro-iro. Nah maneh anu teu ngarti urusan akhirat mah meureun maneh anu geus ngalawarakeun mah kitu cek pamikir Tardi wargi. Nya baturkeun husu tahajud pukul 3 subuh siroh mangadon sak-sak sicik nyen adonan bala-bala gehu pisan sareung lamun teu ngaganggu. Apan pokna teh Kang geus tahajud teh tong lila teuing anggur bantuan ngagoreng ieu. Nah ari maneh engke dia ngagoreng mah daguan subuh heula tembal Tardi rada nyurang. Kan moal kaburu tukang apan bade subuh teh kudu geus nanggo di gigireun tukang surabi. Kapan pangbalikan? Sok atuh pangbalikeun. Kami apan can anggeus sak sisik ieu. Badio na oge ngudag teh hariah dunya iro. Da moal dibawa bae. Urusan akhirat nu penting mah urang kudu ningkatkeun ibadah. Nanda asih Gusti sangkan Nur Muhammad nyaangan batin urang. Maneh apal naon ari Nur Muhammad iro? Paribasa Kang mah narnur ari pagawean mah dijentul jeung hasilkeun cuma ibadah oge ari nyiksa batur mah dasar maneh mah belenggu haliah dunya we diuruskeun ya kula mah geus umaja kumaha maneh rek ngurus teu nama kula mah sekadar rangkeun sekali deui Nur Muhammad teh cahaya anu jadi asal segala makhluk Gusti ro keur dijulukeun urang teh dibarengan ku Nur Muhammad atuh balik oge kudu cahayaan ku Nur Muhammad urusan dunya mah leutik pisan iro lamun diri urang geus kancikan ku Nur Muhammad sakayang urang kacumponan iro hayang naon moal hese tapi lamun nu geus kancikan Nur Muhammad mah ketang moal samar pola
moal ti peporose budak karya dunia siga maneh. Akang meureun belgug mah. Si Irto hampir unggal poe mewek era cenah ditekagi we ku guru di sekolah. Mayar ke ujian teh 250.000 asal dibayar pan. Nah mayar naon di kapan sekolah SD negeri Maharatis iro. Cakara kamari mayar keur ngecat pager, ngarehab toilet, ayeuna ke ujian. Asa bingung iro. Nyawa teh ditanyakeun ka sekolah ku akang, da cenah ujian teh kudu mayar itu mayar ieu. Dana bos mah teu cukup cenah cek paguru jeung guru ge. Dasar jelema. Boga kawan seeutik oge dimanfaatkeun keur urusan dunya bari poho ka akhirat. Kumaha? Poho ka akhirat eta kababawa ta. Baina oge mayar ngecat pagar kami anu cakaciki, Kang. Mayar ngahab sekolah kami nu udar-idar. Ayeuna keur mayar ujian kami oge nu susu tidungdung. Pan akang mah saukur protes bari cicing atuh aya gadag saeutik mah Kang. Ari mana kira ngomong teh bong eta teu tulangan bieur teu diwengku. Kami teh keur ngusahakeun urusan akhirat ieu teh kira. Nur Muhammad anu ku urang budak teh. Kula kahibaran cahaya nama maneh dia bakal kababawa. Baku akan baku. Lamun geus kitu mah balon iroh teh wari. Waktuna salat subuh sakur acong-acongan si iroh mah cenah cek tadi. Assalamualaikum gesut-gesut dandan digidik mau gorengan ngagoge digigireun mah nong. Nyata tukang sulabi di sisi jalan teu beakna gok laju ngider nepi ka beakna balik ka imah kira-kira pukul 8-an. Harita tadi teh wudu rek salat duha. Gancang atuh salat duha Kang. Bantuan kami urang mipit kangkung di sawah landeu. Lumayan urang maro di sawah Mang Samin pan. Keun kami anu ngajual mah kabanar mah ulah hariwang ceuk iroh katardi. Atuh deui pas ya deui wargi tardi nepi ka gogodeun. Teu ngarti boga pamajikan teh harian nyawa nu diurus teh pokna teu geus. Anu rada parna mah pas ya 3 poe ka tukang wargi budak anu kadua nu ka 4 tahun si Iyam gering panas mun nyebret. Bawa ka dokter tukang karunya cek iro kompres heula ulah segala hayang anu mayar tembal tadi bari oge kami keur ngahancan dikir tinggal sabaraha ribu deui lebar nepi ka ebat mah di kompres mah geus ti 2 poe ka tukang oge Kang dikir mah bisa bari naon bae Kang gecuk macul nyebut la ilaha illallah gecuk deui bari nyebut subhanallah gecuk deui nyebut hasbunallah wa ni'mal wakil gecuk deui bari nyebut ni'mal maula wa ni'man nasir. Kitu kan bisa pagawean lagi disarankan ku zikir tahmid tahlil tasbih. Dasar lieur boga majikan teh akang nu lieur mah unggal poe eueuh gadag nempo pamajikan susu dilundung teh kalem-kalem bae. Saleuheung teu ngahariweuhkeun da ngejo mah kudu nginum mah kudu. Hati-hati roh ngomong teh kawalat sia ka salaki. Akang kawalat kemeureun. Budak geuring cicing wae. Cicing kumaha sidi kula teh keur merketkeun diri da si Gusti. Sakan Muhammad ya aman mana apa lamun kula kalau surah rahmat Gusti mah maneh oge kababawa gandeng lah tas pasti harita tadi yang ngejelig teh asup-asukan saukur bekalan biasa bara canggem nya nepi ka tajug sisi sawah tajug anu unggal poe diurus ku Abah Sudira wali tengah peuting jemplang-jempling tadi husu zikir tapi pipikiran mah angger henteu bisa manteng kasubuhnakeun mah komo bari les-lesan kasarean mani ngarenjak basa manehna ngarasakeun aya nu aneh dipeureumkeun oge angger katingali anu aneh teh wargi aya cahaya nutup ti langit cahaya burung mancur anu anehna henteu matak seram tapi lain di jero tajug eta cahaya teh gentak tardi kaluar ti taju nyawe di luar langit mani hibar cahaya teh nutup ka hiji tempat Gusti ieu panginten Nur Muhammad teh anu ku abdi dianti-anti teh gerem tos tardi
Aya kugena saukur ningalina tintrim kana ati Gusti. Tuduhkeun abdi kasahat cahaya teh lungsurna, abdi sajabu guru mulut ilmuna. Tardi wardi gesat besut beberes. Kencling indit murut cahayaan hurung mancur ti langit nutug kahiji tempat. Angin ngahiliwir parengan anu lumampah seger puguh tatangkalan geus waktuna ngaluarkeun oksigen. Sanggeus asuk-asukan bari teu karasa capek dahar teh kumejot hayang geura nepi ka tempat cahaya nutug. Tardi ngajenghok barang ningali hiji imah nu murug mubiar cahayaan. Puguh eta teh imah anu ditinggalkeun 3 poe ka tukang. Cahaya di langit teh rasa kasawur da puguh di imah teh lampu neon mani maragba. Kang Sobri, Jang Maman, Panano, tatanggana keur masangkeun lampu neon di tengah imah jeung di hareup. Tardi gancang muru imahna. Kang Sobri, Jang Maman, Panano, ngadur ngajangkeng barang ningali Tardi teh. Jadi tiluana ngajanteng nempo Tardi datang. Aya naon kan? Cek Tardi. Anu tiluan henteu ngajawab. Tardi sorangan kaburu nyurungkeun pantok. Di tengah imah aya nu ngajepat di ruban samping. Iro jeung Itok ngagukuk ceurik di gigireunana di arupahan ku tatanggana wargi. Mitra kaum dangu anu mulia, rupina kitu carios religius atau religi anu judulna Nur Muhammad, nyaeta karangan Bapak Yus R. Ismail. Tina ieu carios tiasa dicandak hiji hikmah wire antawis urusan dunia sareng akhirat, nyaeta kadah diupayakeun disaimbangkeun wargi. Sok sanaos kecenderunganna langkung seueur kana urusan akhirat, namun teu ngepohokeun urusan dunia. Dina hal ieu nyaeta ngamulyakeun, ngabagjakeun, ngalaksanakeun tanggung jawab selaku kepala rumah tangga kitu wargi. Atur nuhun kana perhatosana, hapunten kana samudaya kalepatana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.